Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa suhada'i wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila ruhi Syabrul Qadir Ajilani wa khususan ila ruhi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum khususan ila ruhi musannif kitab Safinatun Najah Sahnawi Al-Bantani Al-Jawi usuli mawpuruhim wa silsilatihim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab Safinatun Najah anu katinggalan hancana mangga buka di playlist aya kitab Safinatun Najah. Paslun ari eta hiji pasal takdiruhu huwa ari ieu paslun eta hiji pasal. Aqulul haydi ari saeutikna haid yaumun eta sapoe walailatun sareng sapeuting. Wa golibuhu jeung ari galib-galibna haid situn eta 6 poe ausabun atawa 7 poe. Wa aksaruhu jeung ari loba-lobana ieu haid 15 yauman eta 15 poe. Bila yaliha sarta peutinganana ieu 15 yauman. Jadi 15 poe 15 peuting panglila-lilana zaman haid. Aqalu tuhri ari pangseutik-seutikna sucian tegasna waktu sucian. Bainal haidataini eta di antara dua haidan 15 yauman eta 15 poe. Wa gulibuhu jeung ari galib-galibna zaman sucian arbaatun eta 4 wa isruna sareng 20 naonana yauman poena. Jadi galib-galibna zaman sucian 24 poe. Au salah satun wa isrun atau satun atawa tilu wa isruna sareng 20 naonana yauman poena atawa 23 poe. Wala hada jeung teu aya watesna liak sarhi kana loba-lobana zaman sucian. Geus kolot mah tara haid berarti suci terus. Jadi teu aya batesna sir-sirna zaman sucian mah. Aqalun nipas ari pangseutik-seutikna waktu nipas tegasna nipas majatun eta sagejrotan wa golibu jeung ari galib-galibna ieu nipas arbauna yauman eta 40. Arbauna eta 40 naonana yauman poena. Wa aksar hujang loba-lobana zaman nipas itu eta 60 naonana yauman poena. Pangseutik-seutikna nipas sagejrotan galib-galibna biasana 40 hari, panglobana ge 60 poe. Paslun ari eta hiji pasal takdiruhu wa paslun a'dzarus sholati ari loba-lobana udurna sholat isnani eta ya 2. Anaumu hiji ku sabab sare wa nisyanu jeung kaduana ku sabab poho. A'dzarus sholati ari udurna sholat, ari pirang-pirang udurna sholat isnani eta ya 2. Sholat udur di mana-mana hiji sare kasarean teu sare anu ngahaja, anu kaduana poho kana sholat eta udur sholat. Pasun ari hiji pasal surutus sholati ari pirang-pirang salatna sholat samaniatun eta 8. Syarat sholat ada 8. Taharatul hadas sayani tegasna nu kahiji suci tina 2 hadas. Wa taharatu jeung kaduana suci ani najasati tina pirang-pirang najis, bisaubi suci dina pakaian, wal badani jeung dina badan, wal makani sareng dina tempat. Wa satrul aurati sareng katiluna syarat salat teh eta nutupan aurat. Geus nutupan aurat wastiqbal kiblati salajeng nanyang hareup ka kiblat wa dukhulul waqti jeung asup waktu. Wal ilmu jeung nyaho bi pardiatiha kana parduna salat. Walaya atakida jeung kudu nekadkeun walaya atakida jeung ulah nekadkeun ieu si jama pardon kana hiji pardu min furudiha anu tetep tina pirang-pirang parduna salat sunnatan nekadkeun kana jadi sunat. Teu meunang. Rukun salat fardu salat ditekadkeun kana sunat salat. Wajtinabul mubtilati jeung ngajauhan kana pirang-pirang anu mata ngabatalkeun kana salat. Titik geus sakitu. Eta syarat salat ada 8.
Ayeuna di garis baru ya al ahdas suari pirang-pirang hadas isnani eta aya dua asgoru tegasna kahiji hadas leutik ku akbaru jeung kaduana hadas gede. Pal asgoru mangka ari hadas leutik mah eta perkara hadas aujaba nu ngawajibkeun ieu mal wudu kana wudu. Wal akbaru jeung ari hadas gede mah eta perkara aujaba nu mata ngawajibkeun ieu mal gusla kana adus. Al auratu ari pirang-pirang orat arbaun eta ya opat. Auratu rajulin tegasna kahiji oratna lalaki mutlakon eta mutlak. Walamati jeung awewe fi sholati dina waktu salat mah eta perkara baina surati. Walamati jeung amat fi sholati dina waktu salat mah eta perkara baina surati anu tetep antara bujal wa rukbati jeung tuur. Wa auratul khurati jeung ari oratna awewe anu merdeka tegasna lain abid ya makan amat. Amat berarti abid awewe ngaranna amat. Lamun auratul khurati mah berarti awewe merdeka, awewe anu lain abid. Fi sholati dina waktu salat jami ubadaniha teh sakabeh badanna ieu si awewe merdeka. Mah tegasna perkara siwa wajih anu tetep salian ti beungeut wa kafaini jeung dua dampaleungeun. Wa auratul khurati jeung ari oratna awewe merdeka wal amati jeung amat ing dalajani birinalika dina gigir lalaki disandingan lalaki lain anu muhrim jami badan eta sakabehna badan tetep oratna lalaki jeung amat di mana-mana aya lalaki sejen sakabeh badan oratna wa ing damaharihi mah jeung di muhrim haram di muhrimna ya hurrah jeung amat mah wanisa jeung pirang-pirang awewe mah eta perkara baina surati anu tetep antara buja wa rukbati jeung tuur. Tetapi lamun mah dihareupeun awewe merdeka atau awewe deui atawa dihareupeun mahram tegasna dihareupeun salakina oratna teh antara bujal jeung tuur. Oratna ieu awewe merdeka jeung amat dihareupeun awewe sejen atawa dihareupeun salakina kitu. Paslun ari eta hiji pasal takdirhu huwa paslun. Arkanus sholati ari lobana rukun salat tegasna ari pirang-pirang rukun salat sabata asyara eta aya 17. Al awalu ari nu kahijina teh niatu eta kudu niat, asani anu kaduana takbiratul ihram eta takbiratul ihram. Takbiratul ihram asalisun katilun alqiyamu eta nangtung ala qadiri kajama anu kawasa kana nangtung fil fardhi dina salat fardu dina salat sunat mah meunang bari diuke. Salat fardu kudu nangtung teh. Arabiu ari nu kaopatna qiraatul Fatihah eta maca Fatihah. Al-khamisu ari anu kalimana ruku eta ruku as-sadisu anu kagenepna eta tumanina pihi dina ieu ruku. Asabiu ari anu katujuhna li tidalu eta ieu tidal saminu ari anu kadalapana tumanina eta tumaninah dina ieu tidal atau pihi dina ieu tidal. Tasing ari anu kasalapana sujud eta sujud marataini kalawan dua kali kalawan dua balikan. Asyiru anu kasapuluhna atumanina eta tumanina pihi dina ieu sujud. Al hadi asyara ari anu ka-11na al julusu eta diuk baina sajdatain di antara dua sujudan. Asani asyara anu ka-12na tumanina pihi dina ieu duduk di antara dua sujud. Asali asyara anu ka-13na tasyahudul atas syahudu eta tahiyat al akhiru anu akhir ya tahiyat. Arabi asyara anu ka-14na al qudu eta diuk pihi dina ieu tahiyat akhir. Al-khamisu asarari al-khamisa asarari anu ka-15 na sholatu eta maca sholawat ala nabi ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi dina ieu tahiyat akhir. Asadisa asarari anu ka-16 na salamu eta uluk salam. Asabi asarari ka-17 na tartibunya eta tartib eta rukun-rukun salat. Paslun an niyatu sakitu heula dilajengkeun wallahu alam bisawab.